Biasa namun iklan barang sok aya barang atau produk ujeng tempat atau alat keur make barangna atau produkna. Contoh jika sampo aya sampo na aya buuk jeung sirah nanya diangirkeun. Terus iklan kopi aya kopina aya gelasna malahan didinyuh terus kopi mah diuyup biasa dengannya jadi relas gitu mana barangna mana kumaha cara makena gitu. Ngan nu rada teu kaharti mah ieu palebah iklan pembalut. Ari pembalutna aya tapi atau ai alat jeung tempat keur ngabalutkeunna nah eueuhnya asa teu kaharti eta mah. Heran saya. Anjay.